Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer. Kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Peting mah geus hangkeut pisan Ardi teh. Malah hayang geura-geura isu. Hayang gerajung. Tapi ari Proi teh isuk-isuk ngaruy. Dina kaayaan anu samodel kitu hate Ardi jadi ngarentet asa hoream rek lelempangan teh. Padahal kamari teh geus haget pisan. Arek ulin ka basisir jeung babaturanana. Ari kaayaan kitu mah teu kacipta piresepeun ulin oge. Ari rek ngadon aruy-aruyan mah. Kitu cek hati Ardi dina mangsa harita. Kakarak getrek nyeter radio susuganan aya acara poe Minggu nu rada logor kana ceuli. Srog manten mobil hareupeun imah. Jerut seorang lalaki ngora turun terus nyamperkeun. Lain hayu ngalulungkut wae. Cek si Atang. Tulus gitu tembal Ardi bari ngorejat. Hai manya make teh tulus. Pedah we ngaruhi kieu ye. Ardi bari ngojengkang kanggon ngadon disalin. Olo-olo sia malah make kudu dipabag gawas pangagung wae. Cek si Atang. Basa Ardi hanjat kana mobil. Sugan teh moal tulus peda kieu. Batur ge geus kareseleun ngadaguan ti isu keneh. Ardi teu ngomong deui rumasa lalawora kana janji. Mitra kaum dangu hareupeun imah si Atang eureun nyamper batur nu tiluan deui. Lili, Tono jeung Ule. Jadi limaan nyaba teh. Kagenep supir jalu wungkul. Mitra kaum dangu sajajalan nepi ka Banjar taya pisan piberageun balasnya langit angkeb wae. Manggih-manggih lenglang teh geus ngaliwat Tanjung Syukur. Hujan kari urutna rada aya dedelan teh ti semet dinya mah. Di pada herang ngeuleun heula mo nyamper ping-ping. Cek Atang ka supir. Nyamper naon? Baruk nyamper ping-ping. Ardi curinghak. Kutan boga tutundaan gitu. Ari kitu Si Atang ngaringeeh. Ninggeus beuki nu kitu. nasi lain teu beuki gitu. Palias dewek mah. Ardi bari ngalius. Si Atang jeung batur-baturna calecengiran wae gawena teh. Serog kapada herang. Reg hareupeun restoran di deket halte. Mungkus dua las ping-ping na wungkul. 2 las. Cek si Atang. Sanguna 2 las bungkus sambalna deui ka depo. Selain arek euy, mungkus ping-ping. Mungkus ping-ping. Cenah bali nyerengeh mali ka Ardi. Ping-ping hayam. Tembal Ardi bari olohok. Atuh heueuh, ari kitu hayang ping-ping naon? Ping-ping gajah.
Sugan teh pingping naon? Ardi bari ngalius era. Dasar babatok cabul. Pikiranana teh kanu kitu we. Babaturanana nyaleng serikeun bangun ngeunah. Mitra kaum dangu geus kitu mah dius di weh mobil teh ngadudud ngidul. Ngeunah nyorang jalan mulus anyar beunang ngomean. Mitra anjog kanu dijugjug di basisir nyampak rame kuno arulin barudak sakola ting alabring kaditu kadieu kawas-kawas tinu jauh darea otobus ting baragug geus langak longok ka laut kulon ka laut wetan leos ka Pananjung ka Guha harita teh ceuk ule mah cenah urut dapur Nyai Roro Kidul cenah baheula teh. Tidinya muruk kacang kurungan rek ngadon murak pingping hayam teh. Nyampak didinya teh loba batur barudak rupa-rupa pamolahna nu marulungan kerang nu ngarudag-udag umang. Dina kaayaan anu samodel kitu teu pupuguh panon Ardi teh euteup kanu keur diuk nyorangan. Dina catang blus koneng saulas rokna hideung bangun anteng nyawang laut lenyap hate Ardi teh ngalenyap asa-asa wauh jeung nu kitu pandena teh asa kungsi pateuteub patuker tineung palemek patunda basa duka mun dedelan wungkul mah kabeneran itu teh ngalieuk srek weh patepung teuteup. Masya Allah nya teu salah neng mamah cek Ardi ngegerenceng sorangan asa naek kabeh getih teh kana beungeutna itu ge tembong ngajang hok deui geus pahulang-hulang sakedeung nyeh itu teh imut angen Ardi beki ratug tutunggulan ingetan ngabelesat balik deui mapai lalakon bareto. Mitra kaum dangu 5 tahun anu kalarung Ardi nganjang kalemburu pamana milu jeung oma kapi adina lemburu sisi gunung tapi resik cai curcor hawana segar matak betah turug-turug jelemana alakur dareh deh arakuan penting kaduana keur ngalange di buruan rada kaget jeung nu balawiri di jalan teh kabeneran keur caang bulan kamarana teh tinggal abring gitu cek Ardi ka oma. Ngabarung bang hah ngabarung bang di dia mah hari tanggal 14 teh sok ngabarung bang marulan malah makolot-kolot nama sok marapai makam-makam karamat eta teh ari barudak ngora masok tinggal abring gitu we sarukan sukan nu ngaradon marandi we sawareh mah nyipuh di ditu nama nurutan nu baheula meureun nyipuh awak. Yuk gara, yuk sugan kawenehan urang ngintip parawan ngoyok yuk cek oma berejung nangtung ngahayukeun. Ngadenge kitu Ardi penasaran giring nuturkeun ari tanggah nya we bulan teh mani moncorong. Oma ngagidig we teu mirosya kanu balawiri di jalan arek ngabungbang. Mitra kaum dangu barang diajak nanjak pok Ardi tumanya kadi misana kamana ieu teh oma manya nu ngoyok di pasir euy tuturkeun wae are kamana
arek ngalah heula mas kawina tembal adina. Dijawab kitu Ardi beki penasaran. Kilang kitu ngomong mante serog kanu lenglang nu aya di mumunggang bet parentul paesan. Geuning makam ieu mah cek Ardi rada marmir. Tapi nyeung oma bangun teu galideur mah regreg deui hatena teh cang ongkoh deui da lenglang teh. Serog kana tangkal anu ngarampidak di tengah makam. Pok Ardi tumanya ka oma. Tangkalan naon ieu teh? Tangkal naon mending ngarampidak ieu? Campaka tembal oma bari kalacat naik. Ngerti meusan ayeuna mah. Rek ngalak kembang keur mahugi meureun. Dipurag-purageun ti luhur, Ardi mulungan dihandap. Mitra kaum dangu atuh balik tidinya teh pinuh saku baju teh, pinuh saku calana, jaba muntal ku sapu tangan. Oma nya kitu deui. Serog deui kalembur. Lebah madrasah ngadenge sadasora barudak awewe galecok beriting cirihil. Oma metot leungeun Ardi ngajak nyalingker ka pipir, ngintip itu nu rek laliwat. Lar, mojang, tiluan, kagirangkeun. Nya, kabeneran, cek oma. Kopna mere nu tengah, bentangna di dieu mah. Sata teh. Ardi panonna mah ka ditu we, kanu tonggong nu geus nukang. Neng mama eta teh, putrana Haji Usman. Wadalan SGA anu teh keneh pisan kakarak benum bulan kamari bejana. Nah atuh kalaka, ngaucukeun ka batur lain kop ku sorangan. Sieun teu ngahuap, lain babat juga. Tong kancang teuing, keun cenah ngaroyok heula ke urang gebah. Mitra kaum dangu tilebah sasak geus kadenge recokna widadari nu keur nyaripuh teh. Oma hahalangan tembang dibedaskeun bari muru ka panyipuhan. Nah atuh make digareuwah cek Ardi. Cenah caricing tong kapergo bulucun teuing mana teuing we atuh bari toge maledogan ku leutak. Serog ka panyipuhan kasampak nu ngarayok teh ngareueum semet gadona. Tembong sirahna wungkul ngahaja loba nu disumputkeun. Mun caina teririakan mah ka ombak-ombak, tembong we meureun ngalamang-ngalamang wae mah tambah kawaranan teuing. Geuning widadari teh ngantiluan nya, nah ka mana opatan deui. Kang Oma, arek naon nyamperkeun nu mandi? Cek nu saurang. Geus garahan ranjat bisi disantok bogo gerak. Iya, kakarek gebrus can diangir-angir acan. Geumat atuh, akang rek mandi, geus lila teh nyipuh-nyipuh, sugan we tere payu. Cek Oma bari nyuplak kopeah jiga nu rek ucul-ucul. Ake heula tong waka. Pek. Hayo, diteplok gerak ku leutak. Ngalawan hayang dibaledogku tatenjo. Sok sing loba Kang Oma sing loba cek nu dicai. Leungeunna ranggah ka luhur sadia pinyanggapeun. Tapi tekung si ari cengkat leuwih ti beheung mah era jeung sieun etana ka tembong meureun atawa ka baledog. Balawar Oma maledogkeun ku kembang. Kaduduaan wae soteh dan neng mamah mah siga nu dianak terekeun. Mireungeuh kitu pok neng mamah nyuara. Alungkeun atuh Kang Oma. Cenah cek nu ngarasa diapilainkeun. Nah kadinya tah ka Raden Purnama Alam. Cek Oma nuduhkeun ka Ardi. Neng mamah malik ka Ardi. Leungeunna ranggah keneh. Tapi ngomong mah henteu. Neuteub we bari siga imut ditahan. Aneh. Pikeun Ardi make rada ngadeg-deg basa manehna ngodok saku teh. Balawar maledog ku kembang. Neng mamah ngajol meusan nyanggapan ngahontal pamaledog anu luhur teuing. Siak teh angeun Ardi beki ratug jeung pinareup neng mamah nu ka tembong sakolepat. Ulah
Ulah luhur teuing teh kahontal. Cenah bari ngeletan. Lap deui neng mamah teh ngalelep semet gado. Balewar deui ku Ardi di alungan kembang, gap disanggap ku dua leungeun, dianterkeun kana irung, disesep, bari direngap. Nempok kitu Ardi ngalenyap asa katarima, asa milu rarasaan teh jeung kembang nu eta. Geus gerah ranjat, cek si Oma. Halik atuh, ulah di dinya era. Paek adinya rek nukang, cek Oma bari ngajauhan. Gek diuk dina batu gede malika tonggo. Ardi ge nurutan diuk gigireunana. Enggas encan. Encan. Atuh duaan teh ngadaguan deui bari milang ngecicika. Nuting are nyai di nu hieum. Enggas encan, geuning dilailang teuing. Nu ditanya jempe teh nu nembal saurang oge. Oma Malik lalaunan, gebeg weh manehna teh ngagebeg. Alah bedul teh geuning geus areueuh. Geus kitu kadenge ting cirihi lebak sas dilebak di palebah sasak. Sing horeng mitra, mojang-mojang teh geus arindit kalayan rencepan. Atuh tenungguan lila gawat diburu dituturkeun, geus deket pok ditakon ku Oma. Nanaona eta teh make minggat. Ngahaja dipangalakeun. Bongan tuh udah ngageureuwah, kada resep ngoyok. Cek neng mamah bari ngadelekan. Tapi tuluy rada ngandar kalebah Ardi panonama. Urang ngabung bang yuk. Ngabung bang. Cek Oma laluasa we sigana mamanehna teh. Dan tekat tutumpangan rasana naon teh meureun. Teu cara Ardi loba piomongeun oge ngan teu wani pok. Ka mana? Ka Ciantan yuk. Iya Alim. Kunaon Alim? Tebih-tebih teuing. Di buruan we mulan mah sami ieu. Aya pupuluna. Kumaha engke we? Cek neng mama. Mitra kaum dangu geus kitu mah bring weh sadarea muru ka imahna. Teka catur di jalana barang geus nepi kanu di jugjug bar neng mamah ngampar samak di buruan. Burulu kembang campaka diburu sutkeun tina saku jeung tina buntelan sapu tangan. Urang tiiran geura tiiran. Cek neng mamah bade ngojengkang ka imah. Terila jol deui sok-sok jarum hiji sewang ka baturna. Katut benangna tuluy ngadareruk tiluan bari galecok. Mitra kaum dangu lila-lila mah teburung Ardi ge wani mairan ngomong. Beuki lila beuki lancar ti corona teh. Geus mareunang satiran sewang mah harap dikongkorongkeun. Asa bungangang Ardi teh. Da nyaho nu ditiiran tuluy dipake ku neng mamah. Benang nyokotan tina unggulan nu Ardi. Teu nyoro anu Oma. Mitra kaum dangu nepi ka balik teh teuing sabaraha kali Ardi patepung teuteup jeung manehna. Itu sok tuluy tungkul. Bari imut unggal-unggal ge. Renghap Ardi teh ngarenghap dambekan. Asa beuki nyadak. Jan sering pulang Singkat ieu carita basa peuting kaduana Ardi nepungan ka imah neng mamah teh masih dianter keneh ku Oma. Ngan basa nincak peuting katilu jeung saterusna mah sorangan we da geus ludeung teh. Ongkoh Omana sok kaleket pisan ari diajak teh. Kawas nu teu puruneun duka mun nganyahokeun mah. Antuk nama sanggeus conggah teu asa-asa ngedalkeun si hate. Nu henteu kedal dina ucap tapi kedalna teh dina panon. Cindekna mah pasini janji patunda basa teangeun jaganing geto. Berat basa rek papisah teh. Manehna ge tembong panonna ngembeng. Mitra poe ka poe geus kaliwatan.
Aya 2 minggu Ardi aya di lembur pamana teh. Basa geus sabulan aya di dayeuh deui, helang Ardi ngirim surat malikan lalakon deudeuh. Aneh, surat teh teu dibales, bet ambleng. Padahal kurang kumaha paheutna Bareto. Helang deui surat kadua, ambleng deui Neng Mama teu malesan. Atuh Ardi teh beki hemeng weh, beki geregeteun, beki teu sabar. Disusul ku surat nu katilu kitu keneh. Mun Oma Canjung mah kapentas nuturkeun dulurna hayang nanyakeun. Ari rek ngajorag nanyakeun ka jenisna, rumasa teu wani era kuringkang. Boa itu mah ngarah sahari taeun wungkul. Nu matak kitu ge asa digerihan hate Ardi teh. Unggal caang bulan, unggal-unggal kasuat-suat. Mitra tah kitu dongengna teh. Ari ayeuna Mitra di basisir, tersangka sacongo rambut. Rek tepung deui di dinya, di cangkrungan. Sorog ku Ardi disampeurkeun pok ditanya. Geuning Neng Mama di dieu? Cek Ardi kadenge ku sorangan oge. Sora manehna teh meuni asa ku ngageter. Rasa nu Bareto nyedak deui dina hate. Sumohon, cek Neng Mama bari tanggah imut. Sareng saha? Ardi bari gek diuk ke dina catang gigireunana. Sareng rerencangan. Sareng rerencangan, sareng barudak weh. Mitra kaum dangu ngobrol biasa weh mimiti nama. Tapi kaciri kelet Neng Mama teh siga kelet nu Bareto. Basa dikongkorong kembang campaka teh. Komo basa dibawa nyaritakeun deui lalakon baheula mah. Neng Mama bet siga nu merean asa ngalayang catang nu didiukan teh. Mitra kaum dangu satia nunuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Ardi jeung Neng Mama ngambah awang-awang deui malikan carita lacak baheula. Mun menerancang bulan mah tuluy mancat sakalian unggah ka ditu ka tempat ini anteh. Kitu cek Ardi dina jero hatena bari pok kadal inglisan. Serati engkang katampi? Kah? Sun sarati engkang katampi? Katampi sadayana oge. Geuning atuh teu diwalaran. Kah? Geuning teu diwalaran. Neng Mama teu nembalan, kalah ngarahu kawas nu capek. Bendu boha kanu nyeratna. Bendu mah diampihan ge moal. Dugi kaina oge aya keneh dina lomari. Ari bongoh ti murid sok sering dibaca. Di lomari mana? Bongoh ti murid. Mohon di lomari sekolah. Mohon upami ngajar teh ari bongoh ti murid sok sering dibaca. Nah disimpan di lomari di sekolah, henteu di bumi. Neng Mamah teh nembal ngarahuh we, ngarahuh deui. Keur Ardi mah Mitra, keur Ardi catang oge catang. Asa beuki luhur ngalayangna. Geuning atuh geuning teh diwalaran. Neng Mama teh nembalan. Malah anteng neuteup ka tengah laut. Kawas nu teu ngadenge pananya Ardi dina mangsa harita. Curug notol juru panon kenca katuhu barabai si panuna marabai. Mireungeuh kitu lenyap hate Ardi teh ngalenyap. Ira atuh bade angkat deui ka ditu ngalongok tuang rama. Cek Neng Mamah bade anteng ngawas-ngawas ombak nu ting surungkuy. Mitra kaum dangu ari nu disebut tuang rama ku Neng Mamah teh lian bapana Oma teh pamana Ardi. Aduh katuh. Hoyong nama hoyong nanging naon sekalian rumpaheun ka abdi. Bilih dibenduan ku tuang raka. Cek Ardi semu nyelok bisi geus boga salaki kitu cek pikirna. Da teu gaduh. Teu kagungan.
Neng mamah nembalan ku gideg. Teu karasa leungeun Ardi geus numpang kana tuurna nu terus dicekel ku neng mamah bari ngareret. Serak deui panon Ardi jeung neng mamah padu teuteup. Mitra kaum dangu Catang, mitra Catang. Catang nu didiukan asa ngalayang beuki luhur bae nembus mega ngalak paul ka alam sawarga. Pikir kuring mata cicing ngajuk juga leuwih ati nu mati mungkaran janji. Leres neng teh teu kagungan caroge? Tanya Ardi ambek kadana beuki nyadak. Sanyana kumaha? Sanyana nuju henteu. Sanyana kumaha maksud teh? Mun tos pipirakan. Cenah bari ngarahuh deui. Nu mawi kapungkur teu ngawalaran teh samulih nangkang. Abdi direremokeun. Direremokeun. Cek Ardi mitra Catang anu didiukan asa ngahandapan ayeuna mah beuki moyonon rarasaan teh. Mohon padahal kapungkur mah abdi ge leah ka dinya teh nanging saparantos aya tamu bet jadi teresep asa direremokeun weh. Tamu ti mana? Duka tuh da canda Kang Oma. Cenah bari ngadilak nya imut leungeunna nyekelan keneh leungeun Ardi. Bade iraha tuh ka abdi? Bade iraha ka abdi? Ditanya kitu Ardi can nembal. Hateuna bingbang sabil mitra. Bingbang hate teh bingbang mitra. Mitra kaum dangu ari red ka jinisna teuing ku deudeuh Ardi teh. Jeung eta cenah surat ti mayehna teh sok dibaca keneh nepi ka ayeuna. Ulah teuing ketah isin kasumpingeunana oge. Ceuk neng mamah deui kawas nu teu sabar ngadagoan Ardi nembak. Entong ketang da abina oge tos buntutan. Ceuk neng mamah sanggeus nungguan Ardi tengah bae bari porosot weh leungeun Ardi teh dilesotkeun. Teteupna ka ditu deui ka laut bari anggar diuk dina Catang. Mitra Catang nu aya di basisir laut kidul jadi saksi obrolan maranehanana duaan. Tembong panonan neng mamah teh ngembeng. Kagungan putranya? Tanya Ardi neng mamah unggeu. Mitra kaum dangu Catang nu tadi asa ngalayang teh nyirorot ngagejret sakaligus kana urutna tadi nepi ka hate Ardi asa ngareunteut. Sawur ombak meupes deket pisan. Ardi ngelap beungeut nu baseuh kaceretan. Ari ngaret kabelah ditu breh babaturanna hareuteum dina karang ngarawaskeun. Panggih jeung indung
Palawargi kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Mang Anggang ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna khususna ka subscriber dongeng Sunda Mang Anggang oge ka sadayana anu tos setia manco. Mudah-mudahan sadayana sadarehat nya mitranya. Hatur nuhun komentar like oge tos manco dongengna mugia kasayana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Anggang. Nu moyok Disambat, nu muji dihormat, anu ngijik dilelewe, anu haan disobat.